Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya di mana wae ayana. Anu kalarasa nuju manco di kanal YouTube Simkuring pun Nazarudin Azhar. Dina danget ieu urang tepangri dina rubrik carpon atau nepi carita pondok. Anu baris midangkeun carpon karya Yus Rusiana, Pak Yus Rusiana. Judulna Putri Jin. Ieu carpon teh dimuat dina majalah Mangle nomor 443 edisi September 1874. Sumangga kanca mitra sadaya nyangakeun carpon anu judulna Putri Jin yasana Yus Rusiana. Jalan satapak nu biasa disorang geus beak. Kaditu nama teu ilahar kasabak ku manusa. Wungkul leuweung anu remet kawas jadi sasmita tina lalampahan anjeunna. Anjeunna geus ngantunkeun alam karamean, tempat pabuaran anu lumrah. Indit nyorang kapanasaran, anu mata kaayaan anu sakitu gurawesna teh teu mata kedag kana manahna. Jongjon bae anjeunna angkat. Paribasa ane teh akar ngembing jangkar seseleke dina cadas nu laleueur. Sora lutung mani harus patembalan mata kelar keur jongjon mindeng asa kagebah aya nu ngagarapak horeng cangeh gar nu kagamahan hiber ngayapak teu jauh leungit deui dina rarembetan. Tungtung nama cunduk kanu dituju kana pucuk batu agung tempat anu pangluhurna awas kamana kamandi. Lebah dinya nu jadi ngan bangsa tangkalam peni jeung harendong. Dina cadas narangkod lulukutan. Lebah anu nang tawing aya anu nyegog eta teh lawang guha meujeuhna keur nyamuni saurangeun. Hareupeun lawang guha dina batu nu demprak anjeunna ngadeg. Mayun nyelak bumi neuteuk ditingalian nu gumlung gamblang. Kapan itu sagara herang pakuon ibu ramana tidinya mah ngan leuweung jeung tegalan bae. Selang-selang tinggurilap talaga katinggang cahaya srangenge ti kulon. Kitu anu katingali ku socana. Tapi anu kaimplang ku manahna mah jajaten ramana Raden Arya Wangsagoparana anu ditundung ku eyangna nyaeta Sunan Ciburang. Dumeh anjeunna salin agama ingkah tina agaman karuhuna. Dicipta-cipta ku manahna kumaha lalampahan ramana nyorang patempatan anu sakitu banggana. Mun kurang panggerna iman mah kumaha bisana. Dipapantes meureun ramana teh nempuh gunung anu itu ngagulampeng mipir gawir anu lungkawing mapai sampalan nu ngupluk ngaplak nya anjog kanangka beurit tempat patapaanana. Moal henteu ngan lantaran geus rengse babetah dina manahna bae ramana iasa ngababakan teh. Tepi ka sagara herang jadi tempat resik pika betaheun. Lami anjeunna ngajengjen ngumbar ka kelar ngeueungan teur paninengan. Angin bae ngahiur, lebah lawang guha sorana jadi ngaguruh. Pucuk lampeni anu laleumpeuh jadi semu beureum kasorotan cahaya srangenge sore. Lugay tina pangabetah, anjeunna angkat rintih nuju kana Cinyusu anu ngaburial lajeng abdas. Cai anu sakitu caweningna karaos ku anjeunna lir nyerep kana sumsum balung, mawa hegar calangra. Lajeng netepan dina batu demprak tea, nyusur galur karahayuan sumerah raga jeung nyawa. Ti harita anjeunna sasat babetah di dinya, beki lila beki pogot napakuran salira. Jangji moal deuk turun ka lembur mun tacan kasusul semu can pinanggih raratan katawakalan. Naon anu disungsi ku anjeunna tayalian iwal ti martabat kamanusan. Anjeunna hayang tepi kadinya, salirana hayang kasurupan bayu pinanggih menang jajaten. Anjeunna geus uninga tina pangwuruk sepuhna. Yen anjeunna teh lain turunan si itu si eta estu kokocoran jalma anu galentur. Kapan cenah cek paririmbon anu aya di ramana eyangna teh Sunan Ciburang.
Disusul kapuhu ngembat raratanana Kasunan Wanagiri. Lajeng Kasunan Parunggangsa, ieu teh putra Prabu Pucuk Umun, putra Prabu Munding Sari Leutik, putra Prabu Munding Sari, teu saha deui kapan eta putra Prabu Siliwangi. Mun rek dikebatkeun nya ka Prabu Anggalarang, tuluy ka Batara Wijaya, ka Prabu Sanggawijaya, ka Prabu Sanggawidana, engke nama tepi ka Prabu Ciungwanara. Ku kituna kamanah ku anjeunna. Mun aya milik diri anjeunna tangtu mangku kadaleman neraskeun kalungguhan ramana. Tah, nya ieu nu jadi kaabot anjeunna teh. Anjeunna teu hayang nyangking kalungguhan ngan lantaran keagungan karuhuna wungkul. Kacatur dina galur ngan dumeh rundayan ratu, lain ladang ludeung meunang nempuh salirana ku anjeun. Cek gerentes manahna. Aing teu hayang nyangking kalungguhan anu can kamartabatan ku aing. Jeung kudu kitu mah kajen aing tuluy meleuweungan migunungan. Sabab mun aing kudu nyekel kalungguhan anu luhur bari aing sorangan can tepi ka martabat dinya, aing pasti ngarasa hina. Bisa jadi katembongna mah aing agung, tapi agung guluburna wungkul. Nulian bisa kalao, tapi kumaha hate aing sorangan, piraku benang dibobodo. Tah dina lebah dinyana, aing teu deuk nyangking nanaon anu ku aing can kasubadanan. Eta teh nyeker katengtreman batin aing. Tapi lain saukur sakitu, lain ngan keur aing wungkul. Sabab aing mun kudu neruskeun cangkingan Kangjeng Rama, hartina aing kudu ngauban abdi-abdi. Heuleuh, mana teuing gedena tanggung jawab aing. Sabab ceuk paribasana uteuk tongok walang taga aing nu jadi tanggelanana. Nah jalma anu can tepi kana martabatna bisa dijieun tanggelan tanggung jawab. Moal bisa, pimanaheun teuing. Aing baris ngarasa teu manjing, makuta kagungan teh baris karasa logor. Kulantaran kitu aing moal panceg dina ngajalankeun kawajiban. Aing lain tuturkeuneun anu matak jadi kapanggeran keur hate nu lian, keur balarea nu aya dina au payung aing. Ana hate teu panceg, biasana jalma sok unggah pileumpangan, nyeun talajak nu lain-lain anu matak mawa balangsa ka nu lian. Kitu anu kamanah ku anjeunna. Anjeunna beki panteng naneda kanu kawasa nyuhunkeun pituduh, sangkan anjeunna dipaparin terbuka, bisa unggah kana martabat salirana ku anjeun. Beak berang beak peuting kitu bae anjeunna napakuran salirana. Tapi sanajan moho kana kamuliaan batin, henteu cul ari kana kawarasan salira mah. Anjeunna ngarasakeun angkat-angkatan dina mumunggang, mun titingalian keur membeujeuhna pikawa aseun. Kitu deui saban sonten anjeunna sok ngundur pupucukan jeung ngalabubuahan, tuangeun ari buka, ngarencangan ngaleueut madu badanna tepan magrib. Hiji mangsa anjeunna nuju menekung dina batu pangcalikanana. Harita teh wanci sariak layung, piripis hujan poyan, mawur pating dumeling. Nah atuh ari kolebat teh aya istri geulis. Ku anjeunna diteuteup, eta istri teh keur jongjon bae ningali ka anjeunna. Barang kareret bangun ling semen, api-api pupat pipit kana kakembangan. Betekuhan teu ceuk dina manahna. Tangtu ieu teh gogoda. Moal boa ipri anu malih warni rek nyasabkeun aing. Anjeunna negerkeun manahna muntang kanu kawasa sangkan ditebihkeun tina goda rancana. Lajeng sasauran, ulah dek ganggu ka kami. Lantaran kami mah teu niat ganggu kanu lian, geura nyingkah kanu anggang. Sabab mun anjeun ganggu ka kami sumalindung ka pangeran. Sarta kami percaya moal aya nu bisa ngagunasika satungtung kami aya dina panang tayungan mantena. Tapi eta nu disangka ipri teh batan nyingkah mah anggur emok manitimpu. Putra Arya Wangsa Goparana bet jorojoy rasa tresna ningali anu geulis calik aneprok dina cadas, pok ngalahir deui. Ae, naha saha Andika teh? Dititah nyingkah anggur aneprok di dinya. Nun satria anu dineuwi, sim abdi teh moal waka nyingkah saupami gamparan, teu acan ngadangu pi unjuk sim abdi. Nyampek atuh geura cacarita, kami saja ngupingkeun. Gamparan, abdi teh nuju ngalanglang marios tempat-tempat anu janten erehan abdi.
Hatur uninga abdi teh sanes Ipri nanging saestuna putri jin wasta Endang Kusuma ratuning bangsa jin nuju ngalingding di mega miring bet ninggal anu hibar dina pucuk batu agung. Kan tenan sim abdi teh tekinten hemengna ninggal cahaya aheng margi eta anu ngagebur teh sanes cahaya alam lahir. Engal abdi nyerorot kasonong Gamparan nuju menekung munajat kanu kawasa. Gamparan leres ge abdi jin anu ngagam agama Rasul nanging rumaos balilu seueur katuna kabita ku cahaya galih Gamparan. Sim abdi bade masrahkeun diri hoyong diburukan bag-baganing kemuliaan hirup. Saupami Gamparan teu kersa nampi nganggap abdi bangsa Ipri nya abdi moal kapapanjangan moal kumawantun ganggu ayeuna ge sejak undur. Kitu piunjukna nu geulis. Kataji ku pokpokanana putra Arya Wangsagoparana beki sidik kanu aya di payuneunana. Ceuk manahna aing teh lain lalaki leumpeuh yuni benang kapangaruhan ku kagelisan, tapi masya Allah aing muji kana kabinangkitan pangeran. Kutan enya aya geulis cara kitu. Dina hate aing teh aya lahan anu hieum tara beunang di caangan. Nah atuh ayeuna bet ujug-ujug halegar. Cahaya soca anu kitu meureun eta mutiara biru ti jaladri. Mun hate engkang buana soca eulis teh sarangenge nu ngahibaranana nimbulkeun warna di mana-mana. Bet ku sakedet netra pisan aing teh asa geus robah. Astagfirullahaladzim. Pok sasauran, "He Nyai Putri anu geulis, hampura engkang geus langkung saur. Ngan bae Nyai teh kaliru, ngahargaan engkang leuwih tina mistina. Cenah menta diwurukan bag-bagan kamuliaan hirup, kumaha petana da engkang ge hemeng keneh. Puguh micen manege kunaon kutan, jadi Nyai ulah deka belejog." Gamparan teu sae ngalaipkeun salira. Da abdi hamo kalau kapan sim abdi teh putri jin ari mungguhing bangsa jin henteu kaalingan ku jirim. Paninggal teh nemu semu teu kahalangan ku cangkang. Nu alus katingali alus anu goreng katinggal goreng. Kitu Gamparan manggahing di bangsa jin. "Nyai, kumaha bisana engkang kudu ngawuruk? Nyarita ge geuning katutup saur ku Nyai. Lain babenjon, puguh engkang teh keur ngilik-ngilik ajen diri, ngudag-ngudag gurat awak sorangan, tapi can katimu keneh. Meureun kalimpudan kula langse, tetenjoan teh teu daekeun cekas bae. Sugan enya ari aya Nyai mah, engkang jadi nyaho kana awak sorangan. Aya geusan babandingan." Nu kasep anu kaceluk Satria Lungguh, nu ngantungkul kana ilmu tanggah kana panalar teh anu geus tepi kana mangsana mah beteu sakara-kara. Iasa ngalelemu manah anu geulis sarta teu kapalang wani nyumpingan alam kajinan mundut nu geulis ka ibu ramana. Tepi kana takdirna kajodokeun ka putri Endang Kusuma geget oleng pangantenan. Dina hiji mangsa aranjeuna keur calik paduduaan, carogena pok sasauran, "Nyai, puguh enya Nyai teh geureha engkang. Tapi engkang teh saenyana asa can apal ka Nyai teh. Ceuk Nyai mungguhing bangsa jin henteu katalian ku jirim. Tapi sapanjang rereujeungan geuning rupa Nyai teh angger, geulis andalemi, matak geugeut hate engkang." Ngadangu kasauran carogena kitu, Nyai Putri imut bae ngagelenyu, pok ngawaler. Bet ku abong teuing, Gamparan mah ngageremet bae manah teh. Panginten saur Gamparan, najan nya maneh geulis tapi eta mah ukur geulis cijeunan, geulis mamalihan, nu sanyana mah boa. Mana rupi abdi nu sayaktosna? Gamparan mah puguh manusa. Sanaos linggih di alam kajinan, raos mah ngancik dina rasa manusa. Gamparan, manusia mah dipaparin wujud nu baku. Demi bangsa jin mah sanes kitu. Wujud lahir teh teu anger, tapi tumut kana wujud batina. Di bangsa manusia mah aya nu lahirna awon, batina geulis. Atanapi sabalikna, anu geulis lahirna awon batina. Ari di bangsa jin mah teu tiasa kitu. Mun batina awon, lahirna ge moal teu kitu.
Sabalikna mun batina mulus, nyalahir nage mulus. Upami hati abdi kotor gamparan, moal teh disumput-sumput. Nya abdi getangtos janten genderuwo. Tekebat sasauranana kaburu dikabrug ku carogena. Saur carogena ngaharewos. Nyai mah geulis lahir batina. Matak engkang tapi kalugay ti pangtapaan oge. Ah gamparan mah, geuning nalika tepang ngawitan masim abdi teh di parancahan. Disangka jurig nyiliburi. Tembal Nyi Putri. Rumah sabae Nyai. Panon engkang na meureun keur lamur. Saurna bari gumujeng. Tuluy mah kajadian seperti biasana antara nu silih pikageget. Lami anjeunna aya di alam kajinan teh. Pada melanana babakuna nya ngawuruk bag-bagan kamuliaan hirup nurutkeun ugeran anu diwulangkeun ku Kangjeng Rasul. Laki Rabina runtut raut pada satia satuhu kaparengkeun kagungan turunan istri pameget anu istri kakasihna Raden Ajeng Endang Kancana anu pameget Arya Surya Kancana. Sanajan geus lila betah bumetah sareng nu jadi putra garwa, tapi anjeunna osok bae aya ras emut ka lembur. Emut ka ibu Ramana, anjeunna ngaraos parantos sono hayang tepang jeung papada manusa. Osok sering anjeunna ngumbar paninengan, tangtu bae akhirna mah katangen kudu jadi geureuhana sarta kasurtieun naon anu jadi manah anjeunna. Dina hiji mangsa Nyi Putri sasauran kieu. Gamparan, ulah jadi mana? Da kusim abdi ge parantos ka emut. Tangtos bae gamparan teh moal nya betah sandang-endang di dieu. Gamparan teh tangtos palai tepang sareng papada bangsa manusa. Kapan gamparan ngadon angkat ka pucuk batu agung ge? Tina palai uninga ka salira. Palai dugi ka martabat kamanusan. Salami gamparan lingi di dieu. Tebih ti alam kamanusan. Sadi dinten pagiling gisik sareng bangsa jin. Manawi gamparan langkung paos. Kumaha babandinganana antawis bangsa manusia sareng bangsa jin. Ku kitu teh manawi tiasa janten neratan kanu salami ieu dipilari ku gamparan. Ayeuna masa upami bade angkat nyangakeun kana kumaha pangarsa. Sim abdi mah tangtos ngiringanana. Ngadangu kasauran Nyi Putri kitu anjeunna ngaraos kagagas. Sok sanajan kitu, beki deemutan beki karaos laresna kasauran geureuhana teh. Tapi ngadangu kasauran Nyi Putri sakitu leahna, anjeunna ngaraos abot. Hiji dintenan anjeunna ngalahir ka geureuhana. Nyai, kasauran Nyai teh aku akang geus dibeuweung diutahkeun. Nya, engkang teh teu hade lali ka Purwadaksina. Engkang teh kudu balik ka alam kamanusan. Najan komo bae berat kudu papisah jeung Nyai katut barudak. Tapi hate akang geus giling. Engkang leuwih hade aya di alam kamanusan. Sim abdi mah sedang ngiringan kana pangarsa. Geuning Nyai mah siga teu berat ieu rek paturai teh. Anggur ngajurung-jurung. Aduh gamparan, piraku deui. Nanging kamuliaan gamparan langkung awis manang kaberat hati sim abdi. Manah Nyai teh mulia pisan. Tapi naha mana tiis teuing, naha seuneu birahi nu bihari teh geus diceos. Gamparan, jin mah didamelna tina seuneu. Kumaha diceosna, panginten matak pareum sadayana. Seuneu birahi mah ruhai bae, mun ngahaja di ruangan dina hate abdi, piajangeun bilih gamparan mileuleungkeun. Dengan engkang bae anu ti belat teh, ari Nyai mah puguh ratu, teu pantes nembongkeun ka sono nya. Ayeuna sasauran kitu sote. Engke mah gamparan lali da kagungan gentosna, anu geulis, anu baris jadi ibuna para dalem. Sim abdi mah ngarumaoskeun maneh, kuriak bae disangka jurig nyiliburi. Ah Nyai mah, nah urang teh anggur silih esek-esekeun. Nyai teh bojo engkang salaki Nyai, kitu keur sandang endeng nage. Laras kitu pisan gamparan, hate abdi moal robih. Kitu munggo hate bangsa jin. Mangga tingali, naha abdi aya robihna ti waktos gamparan ningali sim abdi di pucuk batu agung. Anjeunna neuteup mandi leleb ka Nyi Putri. Jaladri anu umpalan, jaladri biru, angger keneh ngagencelang dina soca geureuhana. Piraku kalinglap, kapan eta teh srangenge anu ngahibaran manahna.
Putra Arya bangsa Goparana teteg manahna. Anjeunna geus aya deui dina pangcalikanana anu biasa. Batu demprak di Gunung Cadas. Jungadeg nyawang ka sakuriling bungking. Lapat-lapat kasawang alam paramean anu kedah disorang ku anjeunna. Aing lain ukur incuna Sunan Ciburang. Lain ukur anakna Wangsa Goparana. Aing teh Wiratanu Datar. Hate aing geus teteg, suku aing geus panceg. Ngadeg dina tangtungan sorangan. Aing geus sanggup manggul kewajiban. Sabab lemahna ayeuna mah geus sadia nyaeta martabat aing sorangan. Tidinya Wiratanu Datar lungsur ka sagara herang. Didinya anjeunna garwaan sarta parang nurunkeun rundayan. Lajeng ngalih nyanak balad ngababakan dina tanah miring sisi Citarum. Tidinya ngalih deui ngababakan di Cijagang dugi ka pupusna.